saha tukangnya urang bisa kurban. Hayang meureun bikin urutan batur kurban kitu kan. Matakna lamun hayang kurban kukumpul ti ayeuna sok saeutik-saeutik. Kudu ayeuna pisan kan. Kapan ayeuna mah teu boga duit atuh Kang? Nya teu kudu ayeuna, mun boga duit we eta mah atuh. Nya kapan ayeuna mah teu boga duit atuh Kang urang teh. Heuh maksud ti ayeuna teh lamun enak boga duit saeutik ya kumpulkeun saeutik-saeutik gitu. Eta teh kudu saeutik-saeutik kitu Kang nya kukumpulna teh nya. Nya teu kudu saeutik-saeutik, masing loba ge teu naon. Lamun kukumpulna loba nu teu saeutik-saeutik kumaha eta Kang? Nya leuwih alus meureun leuwih tereng ge bakal kurbana. Oh, jadi lamun kukumpulna loba mah bisa langsung kurban harita. Ya anger 10 raya gung tahun hareup ero. Kapan geus kumpul duitna Kang? Da kumpulna loba teh ya teu saeutik-saeutik. Hari kurban sapi teh eta teh bisa petujuhan cenah Kang nya. Nya bisa kutujuan. Terus lamun tujuhan kitu, oke, mencit sapina kusaha Kang? Ya mencit mah ku tukang mencit nah aya jagal khusus. Lamun di antara jo eta aya nu bisa mencit, eta menang teu Kang? Ya bisa gitu ge. Tapi mencitna mah meureun ku peso mun Kang nya sarua. Lain make garpu. Oh, ku garpu. Nya. Namun di antara tujuhan kurban eta kabeh bisa kusaha mencitna Kang? Nya salah sahiji mah ku kabehan tujuanana mencit. Mah bener atuh. Ya pasti ku salah saurang atuh Kang. Moal nya tujuan. Mah bener atuh mencitna itu tujuhan mah. Kok nanya? Hari engke pas waktuna kurban akang ngilu bantuan moal. Ya lamun dititah mak mantuan nya. Ya tuh bantuan Kang ulah teuing kudu dititah tuh kan ibadah. Lain gitu. Teu lagi kan naon pahibutnya nya marantuan ieu tuh kan suku sapi leungit hiji. Atau mun dawuh hiji mah sapina tinggal supena tilu atuh Kang. Ya teu meunang atuh Kang. Sapi cacat dipake kurban mah. Sapi nang mencit nih, sapi nang mencit sukuna leungit hiji itu. Nah tuh ka mana Kang bisa leungit kitu sapi teh sukuna. Usaha atuh teh. Nya teuing teh apa ngaranna ge leungit atuh. Nya tuh ari leungit mah teangan Kang cicing wae. Terus laporan ka damkar gara di teangan. Wah ieu mah ayo we ngahaleng. Tapi cek Bu Haji mah cenah Kang, sidang isbat mah tetejang nangtukeun tanggal hiji raya agung da. Bener kitu. Pacek Akang mah jang menentukeun kurban. Pan kurban tanggal 10 raya agung. Kapan kurban teh dina bulan raya agung nyi? Nya kapan aya kurban mah lain tanggal hiji Kang, tanggal 10 raya agung na. Nya meureun lamun geus kapanggih tanggal hiji mah nangtukeun tanggal 10 teh gampang meureun tinggal ngitung hiji nepi ka 8 poe deui. Nya teu bisa kitu atuh Kang. Teu bisa kumaha. Berarti bab sidang deui salian sidang isbat jang nangtukeun tanggal 10 raya agung na kitu. Sok nyahoana ieu mah. Aduh Kang, bisa ngobrol jeung kayak dia. Era teh.